leres teu moal salilana teu abadi cek bapak baheula kanu janten istrina cintaku abadi untuk selamanya. Oh sayang, I love you my darling. Deuh abadi-abadi ti Hongkong pamajikan modar ditahlilkeun kas pas katujuhna kawin deui sakalian tahlilan. Arek itu Pak kembae dah lalaki ieu. Oh nu abadi di alam dunia mah leres teh Bu bakal mah maut. Dawan Allah dina Al-Qur'an kembae sorana serak oge. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak sekali. Siap. Siap nyebut Allah siap. Lamun lengan sim kuring ayeuna meber siap nyebut Allah. Lamun lengan sim kuring geupul berarti kudu contohan coba sok. Allah gitu. Keren pan geus ngepel siap. Tingali ka dieu tingali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ye kumaha teh waka eureun. Kau yang berjanji kau yang mengingkari. Pancan ngeupeuh atuh ece mama. Cintaku pancan ngepel sok bohong budak seri can ngepel jangan ke eureun dulu mat rasul baraya umat ambiya yang orang sebagai manusia hirup di alam dunia orang teh bakal mah geuning maut ngadodoho datangna teu mere tempo datangna teu mere tempo datangna teu mere tempo bantuan atuh ece bantuan atuh pan geus penting tong ka salaki wae ngebantuan teh didieukeun tara Bu. Aya kene suri sia nu nyaho wae kaed geus apal budak sadeuh kitu ge nya jaman ayeuna didieukeun tara udah nangtung wae mah canggel nya ti luhurna Bapak Gubernur Pak Insinyur Bapak Direktur aya teh Nur anu mana itu sore Nur Tenur tukang bubur kabeh bakal asup ka kub. Jang bantuan ke jang. Kayak bere duit ku ayo. Asup ka kub. Ayo tuh terus. Aya kene. Tilurna para pejabat, dihandapna masyarakat. Aya ukat Mang Ukat tukang kupat kabeh bakal maut ngajep udah hari geus ngaji geus penting kieu mah komo bari musim hujan kudu rame wae leres teh Bu majar teh naon ngaji teh piseurieun aja kos ngaji rutinan udah wingi ngaji rutinan tara kieu da kumaha bayaran aing aja yang rame aya amplop cepet ribu atuh naudzu aya kene teu paduli teu paduli aki-aki pamuda rejeng pamudi kabeh bakal pinagi jeung mat
Innalillahi wa inna ilaihi jeung rek bae mati heula. Mudah-mudahan orang sadayana masing pos yuswa bari taat ibadah ka Allah amin ya robbal alamin. Pantas Pak Dilmur batur pinuh ku gempa, datang banjir datang gempa, naon eta teh jelema loba maksiat ka Gusti Allah. Tak sing ingat kana maut, ingat kana maut urang bakal mawa nanu dibawa ke alam kubur teh lain aina gedong segrong migrong, lain pajero, lain alpar mobil karena itu, tapi ladang amal hade keus waktu hirup di alam dunia. Kaituna jadwal ibadah bisa barokah ieu lemur, bisa barokah ieu wilayah, bisa barokah ieu kampung Pak. Moal kakeunaan ku gempa, moal kakeunaan ku banjir, imah raruntuh, budak paciwur, budaknya 11 dekat tulungan kabeh karuang ku taneuh. Nu maksiat masa urang, hayu hayu ngiran anak can dikawin. Aya nu kitu di dieu aya? Aya kawin salasa. Heeh, poe Kemis geus boga budak, 3 poe ngalahirkeun. Pantes tingali dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lah tongo teu kadenge eta atuh mah. Mama. Allah kitu tariknya. Tarik guys. Aya guys gitu aya. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Doharo parantos doir opo alfasadu mang pirang-pirang karuksakan ti mimiti gempa bumi aya bantuan aya gitu ti mimiti gempa bumi tsunami banjir bandang puting beliung kahuruan longsor oge. Kenapa ini bisa terjadi? Bima kasabat aydin nas. Ternyata ini disebabkan oleh ulah tangan-tangan manu. Goblok gak usah sisia teh nyopan. Hampura. Bahkan si Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan bima kasabat aidinas aya disababi masinasi disabab lobana jelema nu geus maksiat ka Gusti nulang tonggong ka Gusti teu ngawaro ka Gusti. Apa tujuan Allah menurunkan adab dan musibah kepada kita? Liudiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya karasain kumana langkah cilaka ku pamalana sorangan anu kadituna supaya daek tobat ka Gusti, daek deui syukur ka Gusti. Atuh ku kitu na dulur, yuk sampai Allah menurunkan adab dan musibah kepada kita. Marilah hijrah kita kepada Allah. Anu asalna kadul sing didaekan, amin. Anu asalna haram jadah sing getol ibadah, amin. Anu asalna koret sing jadi berehan, amin. Nu tara salat sing getol turuk tuk 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 turuk tuk tuk tuk. Alhamdulillah tak sing getol ibadah ka Gusti kembali ke lep tahda urang hirup di alam dunia teh teu abadi bakal ayeuna salilana di alam dunia moal salilana engke urang teh bakal kageunaan ku sifat maut. Kiai maut sok bantuan Kiai tong maut atau ka kiai mah wafat gitu. Kiai pejabat rakyat lurah ustad RT
nu beunghar nu pakir rakyat pejabat beunghar nu pakir miskin nu geulis nu butut kabeh ke bakal maot sing eling kana maot sing ingat kana maot ieu mah keur gering we hungkul inget kana maot teh kudu mawa amal nu hade dibere we cager ku Allah. Balagana sombong lumpang ngagegal bari melak cangkeng dina irung jauh cangkengan. Can beres tong kabalik atuh. Dengekeun ieu ce. Jelema tolap ilmu mantog we pangheulana uih weh pangpayuna pulang duluan maka dosa-dosa orang yang ada di sini dikasih sama orang yang pulang duluan. Naudzubillah. Emprak di eta itu mah. Atau batur diseret ku dosa teh. Naudzubillah. Si ibu itu tulus rek balikna. Atuh juwek modal mah tong ditahan. Gede boga nyaranna teh nahan hitut dahareupun batur diuk. Isi baueun, nahan hayang ngising. Matak badat. Jadi jelema anu pangbalik pangheulana terkecuali aya alasan anu kuat mangka dosa jamaah anu di dieu dipasihkeun ka jamaah anu pangpayuna pan diseretkeun ka lautan teu narima seretkeun ka gunung ka langit ka bumi teu narima dosa jamaah di dieu mangka diseretkeun jamaah dosa anu di dieu ka anu pangpayuna tak kula kabalik cicing sia kagok aing mah kira kumaha matahan kursi loba jelema alhamdulillahnya. Halo Bu. Halo. Loh, itu aya dinya mobil. Itu mobil uing tuh bodas. Teu mawa mobil seuri sia mah. Teu mawa mobil jangnya aam aya. Mawa motor Beat we. Mawa mobil teh rupa ribu atuh da. Mendingna motor 2 juta, mendingna mobil 1 juta. Mobil gope can supir can bensin bea kaing 800 kaing mah teh nya gocap deh mending na motor 2 juta alhamdulillah aing mobil ngarental babalagaan kakak jadi mau balik biasa oke nggak sayang bawa mobil ria padahal tuh boga orang di Balangsak kakak mukim 5 tahun matlah kakak bisa dahar matak sing gede we palurah mere amplop teh jeung geusina ngarasa ai cinta maka ulama. Siap cinta ulama siap. Siap cinta ke kiai siap. Siap berjuang dina agama siap. Kade siap-siap salat berjamaah henteu. Pan hari santri lin. Oke can beres masalah mawat tah. Sok yang aya malah santren di aya pesantren ke anak hayang soleh anak hayang bager peperining urang preman peperining urang atau ibadah belang betong peperining urang poe kana agama teu pernah masantren sok pesantren kana anak urang Pak tong keung tong hariwang abdi teu boga jabatan abdi lain ayeuna kalawaran sakola anu luhur sekolahan MI baheula balen SD euy mapai ka sakolahan teh jalan sawah baheula keur leutik umur 13 tahun asup ke pesantren di Beuleman Kastrol dibere duit 3 sabulan teh 300.000 sanieu teh geus bea jatah sabulan tikolot 300.000 sabulan geus bea non samieu geus saep da teu mahi atuh komo geus beuki kana udud diangkat dan derajat jalma anu boga